Tuh yang motor aing. Awal amat sih nantena. Gara-gara budak jadi dipakai. Biar ngaku kan ya saya budak ya. Karena ropokan gitu kan. Tadi aja jelema. Yang tanyakan lah ya. Lah, tanyakan lah koeng. Mang, Astagfirullah, kagetan pae. Mang, kula numpang nanya. Nanya naon? Nyoi mah salam teu? Iya, tuh biasa sih mah ngomongna. Salam mana ya? Salam orang Talaga. Oh, eta. Tuh, mana di ditu tuh? Oh, geus nuhun. Oh. Dih, teh jelema lempang kos versi amat. Bintek itu. Ih, lain. Mata hiji doang. Jadi mah makam kabeh. Malah jalan atuh aing. Wah, ditipu ieu mah budak ge brengsek ye. Gila aing sih. Iya bener lainnya lemburna. Asap poho aing geus kebel. Kebelan nanyakeun ka hareup juga na jelema. Tuh, mana yuk? Bingung yuk, aduh. Kumaha yuk? Nyawa jelema deui nu nanyakeun. Ka dieu apa ka ditu? Ka dieu apa ka ditu? Ka dieu apa ka ditu? Lah, itu baik we. Tung nyatung nyontung kena lenang-lenang eleh menang. Wah, ka dieu. Panas di pos lah. Habis nyaho panas, di dinya. Jadi ya wirid. Ah, Di urang hirup kieu bae kitu. Made itu sia deui. Yang kanjut teh. Yang kawin jeung si Iteung, boga duit. Henteu lah. Asuh nyangan gawe gitu anu jok sia lumayan bagus eta gawena ta naon gitu pikirkeun seri Apa dagang bonteng bae kitu? atuh geus coba heulan beusin bae laku. Nyaho. Coba ya rek meuli kopi rek boga duit mah sia lah. Boro-boro duit 1000 gopeng ge aweul aing. Si kunaon tadi magana aing. Tuh ngaranna ge kabaturan magahan saeutik mah jadi pengangguran. Ulah kitu jasa. Ya, ieu ngaranna poe karipik yo. Hai, emang sia jualan bonteng? Bonteng naon anu sia jual? Teu nyaho lah. Aya eueuh mah. Geus ieu bae. Cenah beneran sih, itu. Kabenaran ya aing hayang ngopi aya bos datang. Bosan meureun lah. Jangan bukan. Biasa ye, ieu hirup kieu-kieu bae kitu ye. Saya kumaha tuh? Gimana parusin gawe henteu coba. Isi teh naon? Ang di mana tuh ku sia? Oh, badut mah. Nah tuh. Oh, saeutik mah gitunya. Siang sabaraha duit? Susah bodos sia, aya jeung meuli-meuli kopi atuh. Gawe siang duit mah. Bukan mah gawe mah. Kitu ieu ngedul. Ini mambung gawe tapi aing hayang loba duit. Atuh kumaha tuh lah untuk gawe mah. Teu jelas hayang anu ngeunah bae. Geus, Cek, mana adi aing nginjem tah duit tah. Bada duit. Ini seberapa duit bae aing meuli-meuli kopi. Aya 2000 doang. Kabina aing bos boga duit 2000 doang. Sia mun aya duit gawe yai. Bunga yang gawe tuh sini tarik betul. Jadi si hayang gawe yang nangan duit hayang kawin. Bunga masih sia. Bung. Cek. Siang gawe teu. Gawe naon tuh? Aya pijitan. Ora kita harus kita. Aing bung, bung. Aing deui. Walikat. Aing deui anu kena sial. Nah, ini ada harapan ya.
Ini tuh. Gedeng. Segera tuh beli kopi. Iya, hulu. Ih, astaga. Kita kieu. Dari duit mah moal. Sial. Cari, berbit moal sih ya. Oh, kalau sih kayak dilanjutkan deh gara beli kopi ulang lah. Saya butuh kopi baik. Gedeng, mungkin kana kebang. Ambil semangat aing, oke karena diurut deui. Baik kana duit teh. Kok sedikang na duit ribut bae. Anu biru tah. Hei, beang teh. Kok bisa? Mau menang. Anu biru tah. Kucing main, itu. Sia. Lanjut. Dengan datang lanjut deh. Ah, Walikat. coba kahayaan. Nang ya. Lumayan aing menang duit goceng yang voucher. Dek, Hah? kita nomor kopi ke berapa? Dia tuh nyawa beli kopi ke mana tuh nyana? Pokoknya nggak bohong. Atuh masa nggak bohong? Atuh sia sih, aing anu urutan sia malam merah duit ka nyana. Oh, aing salah. Siang. Lah, Aing mah teu menang duit, nyana bae anu meunang lah. lah. Surang kuali mah ki bae. Nah, Yuk bae we kieu. menang duit aing. Kayak dibere ku aing. Kira Gedeng. gedeng irang ke mah kebelah. Iya. Tenan nih bae. Kol ku aing. Capek aing ih. Woi, Bang, remote. Bang. Budek ka tukang remote. Numpangna kos duit salahna ih. Sial tah budak. Nyebut aing budak. Tapi aing nanyakeun deui bae gitu. Daripada aing nyasar jauh. Urik. Gak mana baik deui apa yang ngomong kadengeun. Ayo sia kumaha sia? Ngomong naon tadi? Teu, belum ada beli remote. Aing tukang remote lain. Aing nanyakeun Ima ya. Nah, ini masa. Ima salam. Mang, di duduk ya. Ah, Kurang kenapa kena dudukna. Kita numpang bangunan ada miring. bujur urang Naon? pada nyeri. Naon tuh? Siul. Edan di gila aing. Ayo dek nyari masa. Ima salam. Sinyal ti masalam. Nyao. Ulang tadi geus muter-muter ka ditu di teangan eueuh. Malah ka kuburan. Di mana? Ditari dinya. Aduh, salam ge salam saja loba salam mah. Atuh salam bari kebon kan meureun. Heeh, tah eta salam. Ulang geus pohong, geus kebel. Teu kapanggi-panggi di mana nya? Coba bae kaharep ka lempang saeutik kitu nanya, bisa ngajelma deui. Oh lah Mang, geus buri tongko di ke kapeutingan kula teu kapangi-pangi nya. Kita sogan urang gitu mamang jualan remote. Ulah Jualan ieu tas. Ieu pakaian kotor Mang. Coba nya. Ini teh bau it. Wih, di bola pincang. Duh, aduh, yuk, tuli bengi jalan yuk. Mana yuk nya? Cobalah ke dia yuk. Goreng jauh mantap, parteng ngeliat panas kene. Cobaan ya. Panas. Iya lebih mantap deh, pakai kopi kudu nama yuk. Baiklah, ini kopi ah. Jadi mah bos, kamu tadi kuen kelewatan. Aduh, yuk lah. Mau nih ya? Kuen jauh. Panas kene. Parah bikin lapar. Jangan alamat teka panggil. Jajalah kuen. Lapar. Minum.
Bola nih. Saya jelema. Sinyal, ampun, neng. Tak, tadi emang bagaimana ada bagus sih, ayah nih. Ada bagus sih sinyal gak dia mah. Ah, atuh lempeng kala launan bang kira-kira le. Hampurannya tekan dulu. Lu mau nonton pasti kurang gitu. Hah, bodo amat. Ayo bae ditajelemak lah. Bagus sinyal di dia mah. Nah, di dia bae lah. Iya ya baturan goreng tahu ya, mantap. Waduh, aja lama dari posanya. Wah, banyak goreng tahu ingat sana yuk. Woi, kenalan sih ya. Ye, angker nyangan sinyal ya lam di dia. Cekrek datang. Sinyal sih sinyal, tapi goreng tahu ini ke mana ya? J. Angker datang di dia bisa una naon. Masa kalau tinggal kenyin kopi doang goreng tahu selengit di dia. Bohong sia kendor. Aing pertama datangnya ka dia goreng cau. Salam. Terang goreng tahu lengit di dia. Ye, tadi aing neuleuh aya jelema mau plastik. Saha tuh? Nabrak aing. Tanya aja jelema nelpin jelang. Bener sih ya. Ih, bener aing mah. Berarti lansia yang makan goreng tahu aing. Atuh mun aing ngakan mah aya meureun lam sisana aya di dieu. Eta mau Ya, dah ta jelema. Karek nang meuli teh goreng tahu aing. Lah goreng cau meuli goceng ge. Mendingan ngopi aing minta kopi. Nah, amat saya tengah dia minum kopi aing. Nah, atuh lain kitu aing ngopenan HP. Bari teu ngopi mah teu ngeunah teh ya. Atau gantian kalau aing balikin dia itu kan. Ulang tuh duit aing pake meuli voucher. Barangsak amat sih hirup. Ih, Ih, siapa aja namanya? Nyokot goreng tahu aingnya. Kontol kebok beneran lah. nyok. Jelema mana? Saya nyok. Pakai kacamata. Sahanya tadi namanya. Calanana disingsateun ka luhur hiji. Hei. Si naon ribut bae duaan. Budak ngagetan bae ireng datang deui. Oh sia. Ta, salam. Salam ke aing. Siapa goreng tahu aing tadi dia? Ih, aing garage datang atuh ieu nyaon Oh, henteu. tapi nak datangnya nah. Sia doang anu di dieu mah. Tadi aja lemah lewat. Tabrakan jeung aing. Geus kedengelan. Sia, duit berek aing. Aing mah ngurutan itu, emen, jadi berek ku sia. Aduh, kok aing kayasan deui. Ya lah naon di bae yeuh, riet amat aing. Sama mau nyalam, geus cicing bae. Yang baik lah. Urusan sia teh mah duaan lah. Atuh ieu teh bawa gelas ieu teh. Beak sia goreng tahu aing beak ya eueuh lah. Belum geus aing berkopi. Aduh sia, aing mah capek-capek leungeun ampe baronyok, sia mah malah balik. Bere deui aing duit punyana. Ieu keurang lah aing ngebel. Iya. Sia di daerah dagonnya. Geus ya. Ayo, lola yuk. Siap. Malunjak teh budak hiji. Kapanggih ya awas teh budak. Eak waing sih. Tuh aing mah bingung aing mah ka budak. Make motor aing kumaha meureun. Ban gara royang, rantai sing torok tok tuh. Roblok eureun di sariau ya san. Diberi-berkeun da mah motor aing mauna mah. Iya aing lah. Ji. Eta mah nuker beurang tadi. Persija aya kenek beta jelema. Ngarani masalah sabenerna eta. Geus dituduhkeun ge. Mau goreng tahu di bikin dia bae. Duh, aing ada liur ke mending mall aing. Motor mau kumaha isuk bae, bunda mah pokona mah kudu hade aing suka. Masalah lah ya tempat diuk. Capek aduh. Pasrah ini emang salam lah. Teka panggi-panggi. Cara rape. Hasilnya lah aing dia.